naon ngurilingan naon ngurilingan kios oh eta mah bangsat menurut dia mah lain haji jeung mabet mabet naon oke kaca oh bangsat sia mah aing mah kieu-kieu geus haji geus tawaf aing mah malahan aing mah geus jadi ustad gitu sering aing mah dipanggil ke mana ka kantor polisi ceramah lain bisa madog radio munteng orangnya pigeuleun pisan buku sia istilah yang bisa ngaji ngaji anak kecil cok coba ngaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim anjir halo gitu goblok ayo Bismillahirrahmanirrahim halo ulah atau iwagah mah ini sih ngomen wae tuh nyawa teh sih mah jadi ngaco bisa jelema ya yang nagor gitu oh jemaah tah maneh ngaku jawaranya di dia lain ngaku naon artina jawara teh teh corak di kadek ya lain teh corak di temak lain naon atuh tapi jawara di dia teh nyata nu mampu nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien sagancang nak mampu nyieun tindakan anu tepat lain jawara nu sok malak batur lain diparabkeun ka anak pamajikan lain sabaraha eta mah naon kitu mah lain jawara ayeuna hasil budak badok hasil pulang paling hasil tupat tipu diparabkeun ka anak pamajikan secara langsung anak pamajikan si lain teh diracun tak si lain mereseuneun neraka wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot dinyieun ka gorengan anak incuna nu bakal engkak-engkakan di jurang ketonggaraan tuh gitu jadi si lain dalam si lain hayang boga anak soleh si lain kudu soleh heula ya kumaha tuh naon jadi mau orang naon ngurilingan kios atau apa kios ini ngasang nyentuh kena hati ini sandingnya kios mah gitu paduli aing mah angere ya bu kudu diparaban si beuteung mah gitu sok aya kumaha si lain kang ayo di mah kawasan urang premanna di dieu urang duaan sabar urang teh loba ada naon eta jipo alus nih euy bik jam anyarnya lumayan bikin mual kang lawan elah sok siang ngaku jawara aing jawara di mana lu hei tual tawel kos ke kabaku haji sih apal tuh didinya jelema ieu apa saha tinggalin iya jelema teh keur nguriling neangan tanding anyaclang neangan lawan nepi ka sagede kieu ieu jelema teu nyaho di geuting sorangan nu balek sok pecakan dagor ku kampak kuat modar sebelah gua musyrukkeun sia mah kadewek teh yo sia urang padungdung sia jeung aing sok tega lara maneh tega pati tega lah jadi siap sok lain meneri ikat sangka jelema teh lincah sakitu mah sia
Wes. Oh, blok deh. Ngejeng ngodoy. Haji di sia. Oh, siang warukan kumaha dewek sia. Wes. Wes. Wes, ya, wes, kop, usiakan kabe kop. Lu atuh udah menitanya siakeun goblok deh. Siana we kabe cuy. Haji ya. Ayo. Beakeun we ku sia. Teu atuh taki sia teh. Teu bae ku gaji. Nah, teu make ngaku jawara teh paguk mah. Ayo nya euy. Wih. Kop. Anjing ya. Ele. Saya tanggung jawab deh ya. Fish. Ngebelakukan tanda kena tanda ngaji ju. Ya, siapa? Ya bak naon siapa yo? Blok ya. Anjing. Naon sih teh? Naon eta bobogohan mun gede kitu sia. Naon eta bobogohan mun gede kitu? Nyaho da diurus sia goblok. Kumaha teh cara ngurusna teh? Wah, kepo aja ieu mah. Naon kepo teh? Sembayang nyaho we kepo geuning oda cai teko eta mah. Kumaha teh heng badag itu teh? Rahasia perusahaan. Terus itu. Bagi-bagi ilmu mah maneh nyaho kapal udara itu nyamuk nyaho itu kapal udara nyaho syukur nyaho mah goblok nah hubungan dengan kapal udara goblok maneh nyaho minyak rem nyaho neangan cangkang aqua terus asupkeun naon minyak remna kena naon kena cangkang aqua kocok-kocok make bawang beureum make kecap tong make kuyahan nu gasine kitu-kitu campurkeun kadinya jeung minyak rem eta tuluy kumaha eta teh kumaha pokona mah geus meunang ngadukeun teh dikumahakeun geus meunang ngadukeun usapkeun balurkeun kena eta geus dibalur teh kumaha teh geus dibalur teh nerekel kena kenteng tuluy nangkarak sia nyagegang hek poekeun gede teh gede teh lain gede aceul anjing kacipu ya anjing kena antep ya anjing supaya makeun euy halus usigna jelema teh euy aya makeun mah pan jadi ngaco usigna teh itu
Alah. Mending tong gelut. Naon atuh? Mending panggoreng-goreng yuk. Goreng-goreng kumaha capek lah gelut mah teh. Mun amak eleh. Kumaha? Gitu. Silihina itu. Atuh moal nyeri hate. Heuh. Silihina nya. Sok urang silihina. Sok. Saheula hong pipa. Hong bim alai hong gambreng. Ning beureub kawe. Aing ulah, sok atuh. Aing nya. Iya, aja. Aduh. Si berem banget. Si katos. Si huntu hiji. Si teboga kota. Si teboga udud. Si tukang ngandalkeun wifi. Dara meuli kota si teh lagi sak. Si tukang nganyuk si teh. Dara mayar si teh. Si tengalaman sakola si. Aji kuat aji. Si teh irung-irungna tingali irungna goblok irung teh cenah teh. Amak teh. Wah kuat tuh. Kuat aja. Guys, Sinong tot bool. Celina mau aja teh. Sarua jeung kelekna. Aji jamukeun kene. Geus ya. Geus sok. Ini terjadi hati weh. Wah syukur ya geus mah. Naon teh? Ditutupan nah silih ngomong di teh kadenge. Paingan anjing, paingan goblok. Paingan ditutupan atuh si goblok. Tungguan sia. Nek-nekan panutup ceuli. Ingat ditutupan sia. Wal kadenge aing. Sok bagian mana? Si berwes. Si berwes. Naon bece? Si berwes. Naon bece? Si berwes. Kela. Naon bece? Si berwes. Oh si berwes. Yang naon yang ada yang mau ditutupan si goblok deh. Si berwes dah mak ya. Jika ingin banyak tong ditutupan ya. Ay penasaran mak. Aji. Ngapa kok aji sia kaing? Ama. Aduh, ini sangka, saya ini kosong. Aduh, aing mah euy duh hanya kalamak aing duh. Kumaha we deui aing mah. Aduh, aing mah euy. Gampang sia yang amak mah. Naon? Nyaho sia inung sia. Ya dan ngalahirkeun aing goblok. Sia lahir teh tinu biasa. Tina naon? Tina bool. Bareng jeung cacing. Pedah di eyong-eyong sia teh ku inung sia, marukan inung sia teh hileud peuteui. Tah jadi sia kana kono koneng teh eta kawaduk teh sia teh baris mamang. Tah di mana lebaran teh, di mana silaing lebaran teh, silaing teh kudu hormat kanu ngamang teh. Da eta teh mamang silaing. Aji, amak ja. Wah.
Aduh ampun Gusti pacarkeun amang aing teh waduh. Gusti abdi lebaran teh kudu nyuhunkeun hampura ka amang. Meureun di mana palit teh kudu ngahormat aing teh. Bejakeun ka indung aing ja goblok. Halo, kemana? Kemana? Rek neangan amang aing. Halo, alah, ampun. Yang